Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Arkanu sholati sab'ata asyara. Ari lobana rukun salat eta ayat 17. Naon diantarana al awalu aniyatu nu kahiji nyaeta niat. Asani takbiratul ihram nu kadua nyaeta takbiratul ihram. Naon takbiratul ihram teh nyaeta ngangkatkeun dua panangan bari maca takbir. Asalisu alqiyamu alal qadari fil fardi jeung nu katilu nyaeta nangtung ka jalma nu kawasa dina salat fardu. Kanu sehat, kanu jagjag eta kudu bari nangtung. Terkecuali kanu udur, kanu lumpuh, kanu teu damang, teu bisa hudang eta tiasa salat bari calik atawa bari nyangkere. Arabiu qiraatul Fatihah jeung nu kaopat nyaeta maca suratul Fatihah. Maka teu sah lamun salat teu maca suratul Fatihah. Kumaha lamun si makmum tinggalin ti imamna teu kabujang maca Fatihah? Tah eta mah sah-sah bae sabab Fatihahna geus katalangan ku imam dina salat berjamaah mah. Jadi kalebetna makmum masbok. Al khamisu jeung nu kalima nyaeta aruku ruku. Asadisu tumaninatu fihi jeung nu kagenep nyaeta tumaninah dina waktu ruku. Naon tumaninah teh macana teh sing tartib, sing tumaninah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tiluang sulantah kudu beunang ulah gagancangan. Asabiu al i'tidalu jeung nu katujuh nyaeta i'tidal. Asaminu atumaninatu fihi jeung nu kadalapan nyaeta tumanina dina waktu i'tidal. Naon i'tidal teh sami Allahu liman hamidah jeung baca doana Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min sayin ba'du. Eta teh kudu kabaca ulah gagancangan macana kudu tumanina. Atasiu asuju marotaini jeung nu kasalapan nyaeta sujud dua kali. Al asiru atumaninatu fihi jeung nu kasapuluh nyaeta tumaninah dina sujud dua kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ta eta teh kudu kabaca kudu bari tenang ulah gagancangan. Tumaninah ngaranna. Al hadi asyara al julusu jeung nu kasabelas nyaeta calik al julusu baena sajadataini calik antara dua sujud anu disebat calik iftiros. Asani asyara atumaninatu fihi jeung nu ka-12 nyaeta tumaninah dina waktu iftiros dina antara calik antara dua sujud. Calik iftiros tatu kudu tumaninah eta ge sareng baca doana sing tumaninah. Asalisu asyara jeung nu ka-13 nyaeta atasyahudil akhir. Nyaeta maca tahiyat akhir. Ustad kunaon kok maca tahiyat awal teu kalebat kana rukun? Sabab ari tahiyat awal mah lamun hilap masih kene bisa katambalan ku sujud sahwi. Arabiu asyara jeung nu ka-14 nyaeta al-qu'udu fihi. Nyaeta calikna nu ka-14 calikna dina tahiyat akhir. Al khamisu asyara jeung nu ka-15 nyaeta al sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nu ka-15
maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina tahiyat akhir. Sabab dina tahiyat awal mah teu maca sholawat ka keluargana ngan cukup Allahumma sholli ala sayidina Muhammad langsung ngadeg deui eta tahiyat awal. Lamun dina tahiyat akhir mah kudu dibereskeun nepi ka innaka hamidum majid sholawatna kabaca sadayana. Al-khamisu asyara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi maca sholawat dina tahiyat akhir. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi dina tahiyat akhir. Asadisya asyara assalam jeung nu ka-16 nyaeta uluk salam. Kakatuhu hukumna wajib, kakenca hukumna sunnah. Asabi'a asyara jeung nu ka-17 nyaeta atartibu tartib. Tartib teh nyusun, teu meunang acak-acakan. Tah jadi rukun salat teh aya 17. Maka sing hade kanu netepan ieu kedah terang rukun salat ieu. Sabab lamun kurang hiji atawa teu diraksa teu sah salatna. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.